Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa. Wal saban wayah kieu Mang Barna mang dongengkeun kangge mitra sadaya, mulangkeun katineng neraskeun anca anu katuna waktos dinten kamari tina carios Balitungan di Gunung Guntur. Mitra kaum dangu, urang teraskeun hanca anu katuna teh. Upami telepat hanca anu katuna teh nu ngaranna sanyana mah lain Gideon, tapi Kasdan eta teh nyeta lantaran manehna teh beuki heureuy teh bari resep ngabojeg ku babaturan teh dilandi jadi weh Gideon neng. Upami telepat mah dugi kadinya mitra mun hanyakal kabujeng neng nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra sok kaparayun sadayana. Ke. Jadi Jang Deon gitu anu nuju di pilarian teh. Jadi anjeunna teh putra salira gitu. Kapan cenah Ibu Rama mana? Tos teu araya. Anak kukut saresna mah. Sanes anak tegas. Oh, jadi Jang Deon teh putra kukut. Laras nun. Saparan tos cenah indung bapana aya anu mateni teh. Teras wae manehna teh dikukut kuring. Asa ka anak tegas wae margi ti leuleut ti keneh atuh. Harita teh manehna kira-kira umur 12 tahunan. Leres kitu pisan. Dongengna teh kitu pisan. Ceki empi ngahaminan bari ungut-ungutan. Punten wae atuh nun manawi uningan nuju aya di mana manehna teh ayeuna. Ceki saya mah bangun anu teu sabar hayang geura nyaho raratanana. Upami laras mah Jang Deon anu eta ayeuna teh nuju ka Pasirwangi sareng rerencanganana. Memang di payun mah kantos di dieu mung harita teh aya nu nyusulan rerencanganana di Pasirwangi. Atuh bring we sadayana marios ka Pasirwangi. Walon ki empi Pasirwangi bawahan Samarang gitu ki. Ise mah nanya deui. Leres nun. Opatan sadayana mah. Sanes naon margina kitu pangna Jang Deon abur-aburan teh. Impi ayeuna mah nalengteng bakuna mah hayang nyaho. Kumaha kaayaan Gideon anu sabenerna. Mohon sapertos anu name dicarioskeun teh aku salira. Pangna abur-aburan ti lemur teh jalaran manehna teh aya karepna rek males pati ka nu maehan indung bapana. Puguh ge pikawatirna keur kaayaanana pun anak teh. Mangkaning nu bade dipaluruna teh kasebut jelema saliwat deui. Manehna mah teu apal-apalin acan. Bari paralak wae diterangkeun ku eta lalaki nu taya lian ngaranna teh Padar mah. Kaayaanana teh Gideon ditetek di benyer beaskeun. Ngaran anu sanya nama lain Gideon tapi Kasdan. Nyeta lantaran manehna teh beuki heureuy teh bari resep ngabojeg ku babaturanna dilani jadi Deon. Eta oge ngalap ngaran bodor doger singkayo nu kungsi ngamen di Tegal Jambu nu ngaranna Gideon. Ari kolotna di Tegal Jambu mah kasebut jelema jugala kanal pangboga. Puguh beh sawahna beh Tegal kebona balongna oge sababaraha hiji. Moal didatangan ku jelema jahat atuh upama lain jalma juga lama.
Atuh sanggeus inung bapana dipateni ku jelema-jelema jahat nyaeta rampok grot dikoroyo kuduaan, tuluy bae Kideon alias Jangkasdan teh dikukut ku Padarma lantaran nyeta geus taya sanak barayana deui. Keur leutik keneh mah Kasdan teh henteu nemongkeun pamolah naon-naon. Jigana perkara nu karanapan ku inung bapana teh nyangkarukna dina hate teu sakumaha antebna. Kitu teh mah meureunan masih keneh leutik. Meunang sawatara bulan ge geus biasa deui. Ngan barang manehna geus nincak dewasa, ujug-ujug ebreh kalakuanana teh matak nyurigakeun aker. Nyeneng karalas-karalas incah ti lemur. Bari teu bebeja heula. Meunang saminggu malah tampolan geus 2 minggu karek norojo deui ka Tegal Jamu. Ari ditanya ku Padarma, nemalanana teh cenah keur maluruh jalma-jalma nu kungsi mateni inung bapana teh. Leuheung lamun apaleun mah ka jelemana. Da ieu mah teu mantra-mantra acan boh kana rupana. Boh kana dedeg pangadegna, ongkopan kajadianana oge manehna keur leutik keneh pisan. Nya ku Padarma teh dipapatahan. Kitu gawe dengan ukur ngahamur waktu jeung tanaga. Saeutik ge moal aya hasilna. Lantaran teu beda ti neangan jarum anu murag di tengah sagara. Anggur mah garap kadinya pakaya ditinggal kolot, anu lain saeutik-saeutik. Imahna ngajengleng, daya anu ngeusian. Heg dieusian urus sing bener lantaran tangtu Kasdan teh bakal boga pamajikan. Ari waktu di papagahan mah kabireungeunna mani sargep naker. Jiga nu rek nurut, tapi kanyataanana ngan ukur heueuh bueuk. Da buktina ti harita teh karles wae incah di Tegal Jamu, duka lunta ka mana. Aya eta oge bejana mah cenah cek babaturanana Jangkasdan teh keur maguron di Cigasti, bawahan leles. Di Kipunuh Darga malah cenah boga sobat dalitna si Oyot jeung Ki Cahyo. Nyaeta putrana Ki Darga. Tapi nyaeta kacida pisan rikipna. Sabab waktu dipaluruh ka Cigasti teh nya cenah kungsi maguron di dieu. Tapi geus heubeul teu datang deui, cenah rek ngalalana teh. Malah talatahna ka babaturanana oge deui cenah. Manehna teh moal wakamulang ka Tegal Jamu, satungtung tacan kalaksanakeun males kanyeri ka jelema-jelema jarahat. Ngeunaan sagala rupa pakaya jeung ingon-ingon katut imah, terus bae diurus ku Padarma, pajarkeun teh mangawe cenah nyangakeun ngurusna. Itu tah kaayaan Kideon alias Jangkasdan deh Pak. Ieu margina ayeuna kusim kuring disusul-susul. Susuganan atuh bisa kapenak. Sarta daekeun mulang ka Tegal Jamu. Ceuk Padarma ngangeuskeun dongengna. Salah kitunya salah silahan teh jang Deon teh Jangkasdan. Wasta aslina teh mau majakannya kalaina teh menuju ka Pasir Wangi atuh. Ceuk Empi bari terus ngahuleng sarta ari hatena mah ngarasa kacida bungahna. Lantaran tetela Kideon teh lain jelema anar-anar. Puguh lemurna puguh inung bapana tur cenah pakaiana ge henteu saeutik. Terus aja satu Pak. Kumena keterangan oge tos tekinten bingahna. Badai permios wae maksan mah seja dibujeng ka Pasir Wangi we atuh ieu teh. Padarma nganuhunkeun ka Kimpi. Nu saterusna mitan. Kan kapaksa kudu balik deui ka Kuyamut.
Tapi mau nyimpang heula kalau murna rek terus banglas ka Pasirwangi. Hal, nama teras dipilari ayeuna bae ka ditu. Lurus nun, laras nun. Nedapi doana we supados enggal-enggal kapenak. Cek Padarma bari ngajak kesalaman kaki empi. Atuh saya nama kurang heula we di dieu. Saha nu uninga enjing pake tong ngurunyung deui ka dieu. Kimpi tujug-ujug ngarampeskeun. Tapi ari sasalaman mah teu burung. Nuhun kana pangasihna mah Pak. Mung ieu asa parantos teu sabar, ku hoyong enggal kapenak. Namung upami wae pasalingsingan di jalan. Mugi kersa ngawartoskeun ka pun anak kasdan. Yen aya sim kuring gitu milarian di Tegah Jamu, nu ngahaja nyusul-nyusul. Mitra satulina Padarma ipat-ipatan heula, tunda talatah kaki empi. Sae nun, sae. Cek empi nyangupan. Geus kitu mah kojengkang bae Padarma kaluar ti jero warung, terus ngagedig ka jurusan Kuyamut. Serog ka Tanjung kabeneranana teh aya sado anu rek ka Nagara Tengah. Celak bae Padarma numpang muru ka sisimpangan Jalan Samarang. Bet kabiruyungan ku milikna, ari jol ka pertelon Jalan Gede, ari breh teh aya wahon keur ngajugrug. Tetela nya hareup ka palabahonnya luhur. Hari tate keur naekeun anu rek numpang. Tingkalaca teu sirikna paheula-heula. Ari ditanyakeun ku Padarma, cenah rek ka Pasirwangi pugoe. Teu sirikna mobok mengigorowong. Kalacat wae Padarma teh pipilueun naek. Tekung silila gerung we wahona indit, ninggalkeun sisimpangan Nagara Tengah. Najan rada-rada nanyak jalana wahon teh mani nyemprung. Sabab momotna teu sakumaha beuratna. Ukur karung-karung kosong ditambah ku jelema-jelema anu narumpang. Nya aya meureun 10 urang mah muatan beratna mah cenah ti Pasirwangi. Rek narik huwi ku meuli aya kana 20 karungna. Serog wahon teh kalebah tanyakan Malayu anu geus temong hareupeun. Lep ki supir ngalalepkeun pedal gasna ngawahan lantaran sorangeun geus mimiti nanyak netek. Sora wahon mani ngagerung mun jelema mah meureun ti babarege kebeurateun. Nah atuh kakara ge sababaraha tumbak jauhna nyorang tanyakan Malayu. Ana beredag deh. Ban anu tukang bitu. Cekit reg wahon dikasisikeun heula belah kenca. Berdua teh kerusung anu bitu deh. Cekenekna anu anyeu ceuleuh dihareupeun gigireun supir ngareneng bari jurut maehna turun. Makaring ban serepna can di kompanya euy. Cek supir pipilueun turun. Nuhun Kang. Eta Kang mah ngarurusun akar cekeng ge urang kompa heula di bengkel. Tapi geuning cek Akang entong cenah rusuh. Ari ayeuna kumaha ya? Kenek nembal bari nengan batu keur ganyel. Beres eta koloyong kana jok hareup ngaluarkeun kunci roda jeung dongkrak. Lah teu naon-naon kompa we di dinya tah. Onesena sok. Mila loba nu mari lukeun cenah digarawe hitung-hitung mayar tumpanganana we lah. Ceuk ki supir bari rutret kanu narumpang. Nu harita keur jerat-jerut tarurun tina wahon. Apaan ku Akang ditambutkeun ka Kang Iding? Kan dicana ka kadungora cenah Kang. Walon kenek bari mencerong. Heuy. Kumaha tuh dongkrak we lah ayeuna mah tuh. Sugar anu ngaliwat, urang ijem kompa. Cenah lamun gua kudu wayahna we ka kumaneh. Gorolongkeun ka Nagara Tengah tah. Kompa di ditu. Ceki supir nyarita sangeunahna. Kudu ngagorolongkeun ka Nagara Tengah mah atuh ripuh Kang. Ka Nagara Tengah teh pan teu deukeut. Wayahna we atuh euy pagawean keneh kapan eta teh. Wayahna. Ceki supir bari koloyong kan uyuh
lain ngabantuan kenek najan bari jamotrot kenek teh teu majar kumaha prak manehna masangkeun dongkrak krek-krek ditaekeun. Mitra kaum dangu ari padarma nu harita pipilueun ngiuhan hanapeun tatangkalan ukur semet ngahuleng mikiran pilakueun ret kakenek nu ugal-ugil sorangan bangun anu dipuheunaker mana tacan engke ngagorolongkeun ban mobilna kalebak tada teuing lilana jeung mata keselna tina kituna koloyong wae padarma teh bebeja ka supir cenah manehna marek nikreuh nuluykeun lalampahanana ku badarat geus diidinan mah leos bae padarma teh nonggoh sarta teu poho memeh init nganuhunkeun ka supir. Harita teh kabeneran geus panas poe mentrang-mentring sabatae padarma ngalenghoyna dampal suku nerep-tep ti luhur ngabetrak mangkaning keur nanyak teu wudu ngarasa payahna kesa ngagarajag maseuhan beungeut geus puguh baju kampretna mah lebah tongongna munggah cipruk baseuh emlog-emlogan sababaraha kali beungeutna disusutan ku wawalun tapi kesang teh juuh pisan tina bakating ku panasna poe moreret ngabetrak naker. Beak tanyakan kakara bisa nyeunghap jalana malibir kabelah kenca mapai-mapai hanapeun tatangkalan tapi taya paedahna paron poe keur meujeuhna manceran pisan kalangkang tatangkalan teh teu matak jadi iuh-iuh sinarapan poe tetep moreret ngadago-dago wahon nu tadi suga susuganan ngurunyung teu mol-mol tina kituna terus bae padarma nikreuh ngeureuyeun bari teu oleh ngageberan dadana ku wawalun ngan nya kitu puguh kersaning nu maha kawasa dina poe eta pisan mangpretna Bah Maruti ti Pasirwangi teh euting tadi waktu dibeberi ku Bisena jeung Kideon teh sanyana Bah Maruti teh mangpretna ukur nepi ka panunyuk didinya reg manehna eureun heula lantaran tetela nu ngudagna teu kebat koloyong bae manehna ka sisi satuluyna nolobos kabeh tengah kanu bala maksudna mah rek ngadagoan heula Bah Surta Bah Keson katut anak buahna nu sejen tapi di arep-arep bet saurang oge taya anu mencengis kukituna boga sangkaan tangtu Bah Surta Bah Keson jeung batur-baturna geus bisa katewak ku pihak lawan mikir kadinya terawakna ngaleper badis nu muriang bekah kawaya sieun kunu tacan karuhan paur manehna ge kacerek ku musuh teu panjang mikir deui terus bae manehna kukurubutan ka abeh tengah nu palebah dinya teh kacida baralana pinuh kurungkun-rungkun saliara jeung reremetan sejena tapi lantaran sieun sasab najan bener teu pati poek tapi saeutik oge teu apaleun daerah lebah dinya reg atuh Bah Maruti teh eureun deui terus cineluk nangkep tuur sabot kitu blig-blig gadenge hawar-hawar moal salah deui nu keur ngabeberik lumpatna ngabigrig atuh manehna beuki ngahep-hep ngaledempes lantaran panyangkana tangtu sora anu ngaberi ka manehna beuki kuat sangkaanana pasti Bah Keson Bah Surta sabaturna geus bisa dicangkalak ku urang Pasirwangi sok padahal anu keur ngabrig-brig teh si Maja jeung si Amin anu keur ngagoneng Bah Keson
Wani sotenan kaluar tina panyumputanana sabab geus cukup bisa diyakinkeun yen sujana jeung batur-baturna geus baralik deui ka jero lemur. Kituna lalumpatanana teh banglas aya nu ngahalang-halang. Maranehna terus lalumpang sapeupeting langsung rek muru padumukanana Bakeson anu dingontong. Sedengkeun ari Bah Maruti anu keur ngadempes di tengah kebon hatena beuki tagiwur lantaran anu tinggal beli tadi teh teu kadenge baralik deui. Atuh geus teg bae dina pamikirna tangtu nu ngarudag teh kebat ka Samarang. Kukituna manehna kapaksa kudu ngadedembes di dinya sabab lamun tuluy imit mah kuriak matak cilaka lantaran tangtu bakal pasaranog di satengahing jalan. Mikir nepi ka lebah dinya antukna Bah Maruti terus bae bebenah rek nyangkere heula supaya rineh bari ngadago-dago sujana sabaturna anu geus tangtu bakal balik deui ka Pasirwangi. Tapi awahing ku cape meureun teu karasa deui reup bae manehna peureum sareti branaker. Lilir-lilir sotenan geus isuk-isuk. Panun poe geus moncorong ti beulah wetan manuk-manuk geus recet di luhur tangkal. Malah pika sabeleunana teh sabot manehna tangah, sabot manehna tangah ana cerot-cerot teh manuk ti luhur. Aya anu nyerulung percis meneran kana irungna. Pugoe nepi ka ti bubur hanyat. Korejat atuh Bah Maruti teh hudang. Jung nangtung bari cungas cengos kaditu ka dieu. Nempoan jajalaneun bisi aya bahaya anu ngancam dirina, tapi tetela taya hal-hal anu matak nyurigakeun. Long hatena ngemplong meusan, sabada rutret kaditu ka dieu kakara ayeuna jentre. Mana horeng manehna teh aya di hiji tempat anu kacida pisan baralana. Sarta paroek hieum ku tatangkalan gede leutik. Antukna mah sapapadani ngarasa bunga dumeh manehna salamet, tapi bari jeung reuwas kareureuhnakeun kumaha lamun keur sareti berat teh disampeurkeun ku orai mati, ari kecok ari hose pae. Nu saterusna manehna ngahulang mikir nah mending ngambah jalan jajahan atawa mending kukurubutan di Nubala. Yakin manehna moal sasab lantaran ayeuna mah tincakeun teh bisa dipapara. Malah cek gerentes hatena moal waka nincak jalan. Saha nu nyaho upama heg teh pasaranna jeung urang Pasirwangi. Kitu gerentes hatena netepkeun bari terus wae manehna kukurusukan nyela bumi maparah lembur Samarang. Tapi nya kitu leumpangna teh bari teu leupas tina carincing pageuh kancing, saring set pageuh iket. Panona teu oleh culang cileung kaditu ka dieu hariwang kabireungeuh ku jalma sejen. Saeunggeus sabarajong-jongan leumpang kukurubutan di Nubala nu pinuh ku rungkun-rungkun saliara. Anak suruduk teh teu kanyahoan cita tadina aya bagong jalu nu sihungna rangeteng. Narajang manehna. Kawasna mah kagareuwahkeun. Eta bagong keur molor sayangna katincak ku Bah Maruti. Gue tumrapna ka Bah Maruti nepi ka olohok mata simeuteun. Dumeh asa kaberdeg. Rek ngejat sasat hese kahalangan ku rungkun-rungkun saliara. Anu andukna mangan sarepet bae mesat bedogna. Kapak syak-syak waing poreang. Ceuk Bah Maruti bari mapag panarajang bagong ku heumatan bedogna. Cekuk. Hulu bagong teh ditarok ku bedogna. Lantaran karasa nyeri meureun dumeh huluna ditarok, bagong teh mundur bari gigideug. Tapi matana mah tetep manco ka Bah Maruti. Kukituna
Jeleng Mbah Maruti luncat ke tempat anu rada lowong tina rurungkunan. Maksudna mah malar laluasa nyang hareupanana. Sabot kitu, sebrut deui Bagong teh narajang. Bangusna anu monyong manco ka hareup, marengan sihungna anu rangeteng pikeun dipake nubruk jeung ngabudal badilkeun beuteung. Orok aya Mbah Maruti anu memang geus sayaga. Waktu Bagong teh nyuruduk ngagendak nyerong plus bedogna dihembatkeun kana bangusna nepi ka ngadelewo jero. Bagong teh ngaguik sarta terus kebat kabur ninggalkeun Mbah Maruti anu masih keneh harigeueun. Aya wae sia keur bangeung teh loh. Mbah Maruti bari ngahegak nandakeun capek urut bieu galungan jeung Bagong. Sanggeus reureuh sawatara jongjongan, Mbah Maruti terus nuluykeun lalampahanana. Nu matak pantes anyogna teh ka daerah Samarang teh panon poe geus lingsir ngulon. Ku kitu teh mah puguh lempang bari jeung culang cileung teu jongjon noyod. Malah sakapeung-sakapeung mah reg eureun dinu iuh pikeun ngareureuhkeun ka capek jeung nunggu malar teu papanggih jeung nu lara liwat. Ngan barang geus sidik daya naon-naon nu pibahayaeun kinci deui lempang muru ka padumukanana di Malayu. Barang nepi ka lebah sisimpangan anu memang kacida simpena. Bari panon poe najan geus lingsir tapi panas nama tetep ngabetrak neretep. Ana breh teh hareupeunana aya anu keur lempang maju ka palebah manehanana. Pikeun Mbah Maruti mah anu memang kasebut bangkarak begal. Nu mangsa-mangsa bareto dumukna di pasir puncak cae. Barang mireungeuh anu keur lempang bari taya baturna jorojoy WHT jahatna kanceuh deui. Nganu jadi kahanjakal manehna teh sabab manehna kabeneran nyorangan. Lamun seug patutunggalan radah marmir sieunun teu tahan. Nu matak najan uruy teu beda tinu keur nyiram nenyo buah ngora ngan saukur bati hate bae. Bari panona mah teu weleh ngaburileng ngawas-ngawas kanu keur nikreuh hareupeunana. Nu taya lian ti Padarma. Mireungeuh anu mureleng nenyo wae ka manehna. Lain deui matak teu ngeunahna kana hate Padarma. Tina kituna Padarma oge malas mencerong nepi ka serogna pasaranog bari antarana teu sakumaha jauhna. Mbah Maruti sisi katuhu sedang Padarma beulah kenca. Atuh dina prokna bantrok panenyo teh Mbah Maruti ganca ngabalieur. Lantaran tetela ieu jelema teh bangun anu nguntup nakar ka manehna. Da buktina make terus malas mencerong mureleng. Tapi sabalik da pikeun Padarma. Barang breh teh ti kadeuketan make rada ngaranyug sagala. Manehna asa-asa geus panggih jeung ieu jelema teh eta mireungeuh keuretan beungeutna. Nu bosongot bergud bari huntuna tongar karehoa. Ngan bae Padarma poho deui saha jeung di mana panggihna. Najan kitu Padarma teh terus we mureleng nengetan. Teu kalis ku Mbah Maruti baluar balieur. Nah atuh anaras teh kebeug ngaranyug anu lain memeungeusan. Tetela ayeuna mah manehna ingeteun bener. Maruti pamustunganana Padarma ngagero lirih. Bari koloyong nyamperkeun meuntas jalan. Saha di dinya? Mbah Maruti leuwih-leuwih ngaranyugna. Nah ieu jelema teh make nyaho kana ngaranna. Kaula piraku andika poho deui. Walon Padarma bari ongkoh-ongkoh we nyampeurkeun. Nya saha? Kaula mah teh wawuh ka anjing aja. Cek Mbah Maruti. Taki-taki utamana mah
bisi ieu jalma nu anyar pinangi deh musuh atawa lain. Lantaran manehna ngarasa teu wawuh. Nenyo didinya ge kakarayuna. Sumpah. Bah Maruti bakatut Hasyim. Memang kaula oge teu wawuh jeung Andika teh. Tapi kaula nyaho. Naon pagawean Andika dina waktu ka tukang-tukang. Malah apan biasana mah Andika teh sok babarengan jeung Ki Surtalin. Di mana ayeuna manehanana? Nah geuning teu babarengan deui. Geus katewa kuno wajib atawa memang geus sah ti dunya? Padarma ngahehe. Malah terus nanyakeun anak teh estuning meuni norostos. Bari pok-pokanana lain deui matak ngadatangkeun kacurigaan pikeun dirina. Nya, tapi saha nih teh? Baturna si Raksana ta? Bah Maruti maparah. Padahal manehna geus cukup nyahoankeun yen Ki Raksana ta mah teu bogaeun batur. Numpes kajahatan teh cukup sosoranganan. Wawuh ge henteu kaula mah jeung Ki Raksana teh. Cek Padarma nemalanana teu neungludeung. Ari geus, saha tuh Andika? Naon maksudna pangna ngagerohan kaula? Heuh? Bah Maruti menjereng. Kaula barayana Kidaman. Ingat sugan. Ayeuna mah Andika teh ka Kidaman. Walon Padarma bari ngahehe. Saha? Daman? Daman bala? Jauh saya sebutkan buru-buru. Bah Maruti api-apian teu nyaho. Tapi ebreh manehna nepi ka ngaranyu greuwas. Daman. Kidaman. Piraku Andika make poho deui. Teu hade nyeta-nyeta anu barilu Maruti. Lantaran ari hate mah ujug-ujug ngarasa jeung rumasa tangtuna oge lain. Buktina we bieu geuning Andika nepi ka ngaranyu greuwas. Nu mata kabeneran ayeuna papanggih jeung kaula di dieu. Nanya karena teh Andika bet nyalangannya. Nah kamana atuh ari si Surta? Padarma nemalanana bari jeung ngahehe deui bae. Oge pok-pokanana leuwih-leuwih matak ngaranyugna. Nepi ka tumrapna ka Bah Maruti ngablek-bek. Nu akhirna timbul nafsu ngagugudug amarah ngabebela. Da eta we ujug-ujug haok manehna ngagantawang. Kitu nate bari jeung beureupeuna langsung ditimpugkeun ka Padarma. Kurang ajar sia dipontaran sakuaing. Pokna ngabarengan beureupeuna cot. Cukang irungna Padarma beunang ditimpug ku peureup bureud sagede jeruk bali. Wor getihna muncrat lalamaran. Karena sia-sia kurang si lain. Kumawani ka si Maruti. Aing teh Maruti adi sia. Cek Bah Maruti nyusul tepus. Hereupna digempurkeun deui nu diarahna palipisanana Padarma. Hiuk cerot palipisan Padarma kabeunangan deui. Nu haita keneh jol-jol ngajanow sagede nog entog. Ayeuna oge sia dipoyara aja ku aing. Cek Bah Maruti ngaheumatkeun deui peureupeuna nu katilu. Hiuk teg ngahanca dada Padarma. Eta sakitu ditoron teh Padarma estuning jiga anu teu daya teu upaya. Nangtungna teh teu geser-geser acan. Tegesna mah teu ngalawan. Cukup 3 kali Andika Maruti. Narajang ka kaula. Ngaja kaula teh teu ngalawan. Sugan Andika boga rasa perasaan sacara manusia nu boga budi akal. Boga pamilih mana nu hade mana nu goreng. Tapi lebih ka 3 kali Andika ngagunakeun peureup ngaroga hala kaula. Andika tacan keneh sadar. Tayeuna mah kapaksa kaula rek ngalawan. Bongan Andika geus nista maja utama neungelan kaula. Cek Padarma bari tetep ngajegah hareupeun Bah Maruti. Sedan belang sia.
Moal ka mana pasti si lain dikirimkan kana laka. Sina nyusul si Daman jeung pamajikan anak. Teh lah di kamar lain jelema geuning. Walon Padarma bari seret manehna mundur sababah Maruti geus ngadiuskeun deui peureupeuna rek dipake mepeg cukang irung. Tapi Padarma ayeuna mah geus boga ijiran. Waktu peureupna Mbah Maruti datang, cuk-cuk dipapag ku peureupna Padarma. Cereg-jeg kuda-kudana Mbah Maruti teh pajengjar. Sedengkeun Padarma oge ngagaleong tandaning daya tahana saimbang. Mitra kaum dangu sabot kitu Padarma geus ngadiuskeun deui peureupna. Maksudna nyusul tepus. Cuk! Kena kana iga burungna. Ngan bae jigana teh teu dirasa ku Mbah Maruti. Sarta ngagentak manehna ngaheumatkeun dampal sukuna rek dipake najong ka kemplongna Padarma. Orokaya Padarma ngagentak narik nusuk. Orokaya Padarma ngagentak narik suku kencana setengah lengkah kagigir. Bos, ayongan Mbah Maruti poos karawak. Babajeg Mbah Maruti benang ditewak ku Padarma. Sarta saterusna dijungjungkeun. Cingan, Andika bisa lembang ke suku sabelah Maruti. Durug-dug. Serungkeun durug-dug ditarik nepi ka Mbah Maruti roroesan. Suku kenca nu sabelah bari sasat ditarik jeung disurungkeun aduh. Aduh, bandong licik ya dan. Aduh, licik ya. Aduh. Mbah Maruti bari ngagurinjal malikeun badana. Sarta dampal leungeun duan anak napak kana taneuh. Maksudna masuk ku anu sabelah deui rek ditejehkeun ka Padarma. Tapi Padarma oge geus boga ijiran yen Mbah Maruti teh bakal kitu polahna. Ngagentak suku anu keur dicekelan teh ditotogeun ka hareup. Sirah Mbah Maruti neungar kana kuta sisi jalan. Aduh! Mbah Maruti kontan ngagerok bari nyuuh harangna bantrok jeung taneuh. Nah, make goleran dina taneuh atuh Maruti. Mana ani karek modaran kaula di mana? Cek Padarma ngahehe. Dumeh lawana ti Gusru. Sabot kitu anak gurinyal teh Mbah Maruti ngagurinyal hudang. Sarta ngan saur weh nengorkeun taneuh kana beungeut Padarma. Mangkaning taneuh ngebul campur keusi. Aduh! Padarma ngagero lirih, dua dampal leungeunna kontan dipake nungkup beungeutna, sabab panonna nyesel ku taneuh ngebul. Cek aing oge, si Ajeh moyar aingna kene oge. Bari peureupna digempurkeun kana beungeutna Padarma. Puguh we Padarma teh nepi ka ti babaranting ngejat, sieun kabeunangan. Bari panona digisik brai panon Padarma beunta deui. Bareng jeung nyuruntulna peureub Mbah Maruti. Sakilat nyerong hiuk deus ti geulang Mbah Maruti dikedet. Aduh joig! Mbah Maruti nyarekan. Leungeunna kekerepengan karasa nyanyautan anu pohara. Sasat gelut dina mangsa panon poe keur ngabetrak panas aduh. Moh Padarma kitu deui Mbah Maruti. Nepi ka beungeut jeung papakeanana teh jibreg ku kesang anu kacida juuhna. Najan kitu teu dirasa bubuhan itu ieu oge hayang buru-buru ngangeuskeun patelakna. Tapi duanana oge tetela saimbang. Ngan bedana teh lamun Padarma mah henteu boga niat hayang mateni lawana, tapi Mbah Maruti mah boga tekad hayang ngabinasa sakur jelema nu jadi lawana. Bari hiuk kilat ngaheumbatkeun peureupna dina jurus totog. Deg-deg peureupna kenca katuhu patutur-tutur ngahanca dada Mbah Maruti
Blak bah Maruti nangkarak bengkang. Cager nyagal mitra kabujeng Neng Nong. Rupina dinten ayeuna urang cekapkeun deui ka dieu lah. Hapunten samudaya kalapatan insyaallah enjing urang teraskeun deui. Balitungan di Gunung Guntur karya Bapak E. Sukandar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.